Mah, abi geus lila. Hayang boga kabogoh atuh mah. Bawa kamu tingke geus loba duit bawa kabogoh mah. Kan mama ge geus loba duit atuh mah. Geus loba duit canahi ieu make geus loba duit pisan kawin. Bruh. Gelis kan katanya nyobain sih. Deketan mana mah ya. Teh, Apa? boleh kenalan nggak? Bruh. Kenalan sama aku? Emang kamu punya apa? Aku punya pabrik teh, punya pabrik. Terus orang tua aku kan semuanya pengusaha kan. Jadi aku mah apa-apa pasti dikasih. Omongan cowok semuanya gitu aja zaman sekarang mah. Boleh tahu nggak nama kita siapa? Shopee. Aldo. Kegiatan contoh kan didirikan mana ya? Kerja. Di mana? Freelance sih. Mending kita kerja teh mending di abdi we. Di abdi mah enak tiap hari makan tinggal pesan. Kamu mana pakai mobil, pesawat pribadi boga, toko emas loba, tambang emas batu bara ge di mah boga teh. Bruh. Tapi gak percaya sih zaman sekarang cowok omdo semua. HP abdi teh geus 2 teh met iPhone itu mah teu percaya kan. Bisa aja kan pakai pay letter. Mau ya? Enggak. Yaudah tuh aku mau cari cewek lain. Ya udah. Sombong. Ih, Bodoh. Mah, abi geus lila. Hayang boga kabogoh atuh mah. Bruh. Bawa kamu tingke geus loba duit bawa kabogoh mah. Kan mama ge geus loba duit atuh mah. Geus loba duit canahi ieu make geus loba duit pisan kawin. Atuh mah ada abi teh geus gede atuh ayeuna teh tuh tinggal geus gede ieu teh. Oh hayang kawin ayeuna. Tuh boga kabogoh, boga kabogoh. Hayang bawa kabogoh sok atuh kumaha didoakeun. Mah doakeun. Oh, sing bawa kabogoh anu leuwih ti kitu sing beunghar. Sing loba emasna sia kalender emas. Sia kieu ta emasna nya. Sing loba emasna pek didoakeun ku mama. Nya mah abi ayeuna rek apel lagi di mobil atuh. Bruh. Oh, kade leungitnya mobil teh ieu teh mobil teh pangadena mulain bogaeun di dieu mah. Siap. Oh. Ya, ini Ya, sok. Mah. Sok. Ya, Sing sukses. Ya. Tuh. Wah. Oke deui ieu mah. Mesna ka mana ya? Halo? Mobil teh. Wah, ini kayaknya banyak uang yang sikat. Ya. Oh ya. Ya, makasih ya. Hai, boleh kenalan nggak? Boleh. Beneran. Bener. Sama aku Sophie. Di Bruh. Ada di mana? dari tadi, dari rumah sengaja ngopi di sini. Beneran boleh kenalan? Boleh. Emang pacarnya gak kan marah? Gak punya pacar soalnya. Masa sih cowok Ya. bermobil gitu? Ya cuman punya mobil aja ini mah. Gak percaya zaman sekarang ini. Beneran serius ini mah. Mau lihat? Mau? Tapi ngomong-ngomong, nanti udah lihat-lihat nanti bisa jalan gak? Boleh, kemana? Kemana aja lah. Ayo aja. Ada, ya. Ya. Terus. Miskin, dasar miskin. Puntennya, tipayun. Teteh nu tadi eta mah euy ngajak kenalan. Bruh. Aing mah kapanggih we ngabohong. Aing mah bener euy. Bener kasep teu boga duit mah jadi tai. Aing bingung euy kudu kumaha deui nya ieu euy neangan awewe kitu ka dieu ka hese.
Dia lair teuing mah aing kayak budak SMA we bari katipu ku dan aya. Kebenaran aya. Terus teh, terus. Sini teh. Sini teh. Terus. Hop teh, biarin sama aku aja teh. Ya udah. Tetehnya sendirian. Sendirian. Jomblo nggak? Jomblo. Kamu jomblo? Mau ditemenin nggak ngopi? Ah, nanti teh ceweknya marah. Nggak punya, aku mah Ah, aslina. bohong. Serius. Aku Serius? punya kata-kata buat teteh. Apa tuh? Motornya aja dijagain, apalagi pemiliknya. Ah, gombal. Ih. Serius sih, mau ngopi nggak? Ya udah, Kalau yuk. kamu nerima aku, kamu pegang tangan aku. Kalau enggak, Atuh, please lah. ya udah yuk. Asik. Ngopi dulu. Astagfirullahaladzim. Eta budak. Waing titah sakola. Kalah kieu. Tiara. Weh. Naon ieu cepeng-cepeng kieu? Terus. Dek nyebrang ieu cepeng-cepeng kieu. Itu siapa nu kader Kabur deui jelema teh. Mana teh titah sakola teh nu bener. Ye, aing teh ya bapak. Itu nek ngala duit teh teu babari. Adieu dek naon deh waktuna jam sakola ieu teh. Dia kan aya tugas ai bapak. Astagfirullahaladzim. Bejakeun sia ka indung maneh kitu kalakuan. Ida Awas ieu mah, ya nya. ieu mah tugas asli tugas. Indit pacepeng-cepeng naon maksud kitu. Dek nyebrang pacepeng-cepeng geus saya balik ka mah. Bejakeun sia ka indung maneh. Bawa motor maneh tuh. Bapak kana mobil. Nya. Tuturkeun sia ku bapak ti tukang. Awas ya.